Kunaon cakur kula dialaan. Yang ubar anak dia. Saha arana? Ultraman. Yes. Yes. Jarakan jarakku kan bukan naon bukan nerik. Keduk cakur. Kunaon cakur aing dialaan. Pengubaran anak dia. Saha arana? Barbie. Yes, Barbie teguh sama Barbie. Jarakmu bukan naon bukan nerik. Makan dia. Keduk cakur. Kunaon cakur aing dialaan. Pengubaran anak dia. Saha arana? Bokir. Tuh terus udah gitu. Atuh naon teh gitu kan aing. Dia Ultraman eta Barbie kunaon tuh kan aing bokir. Enggak sih, mah arep lagi permainan ini. Atuh nah goreng-goreng aing tong bokir tuh naon. Enggak sih, gas. Endung aing mah gitu. Woi. Ayeuna ieu hargaan. Tah, permain gitu Kak Ustad. Atuh adatna areng permainan. Atuh permain gitu-gitu amat imang. Ada dong Ultraman. bokir. Eta Barbie. Berapa asep bokir? Hargaan para rubuh. Jangan kerelu tadi ge. Ingat eta ulah meureun tah nyebut eta bokir cenah ieu yo. Ulah pamali. Ulin teh ulah gegelutan bae. Adatna ulin teh nyeun urang kebersamaan jadi silaturahmi lain gagelutanan nya. Komo pulang paling kana jalma nu lain mah aya lauk dieusupan aya jambu diala ulah eta menta heula nya. Komo kana boka ustad mah ulah nya dengekeun ceulit teh dipake nya. Sakitu nya. Awas ulah galut deui pamali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengekeun tuh. Geus geuning dah hampura heula tuh kana di dia. Harayang amat aing hampura kan ada aing. Geus saya mending iba yuk ngeusup yuk. Kemana? Ngeusi ka mana lo saya? Aing dareuh nya. Oh, Ajak ajo. heeh. Aing dareuh lah. Aya sabare nyar eusup. Heeh. Tangguhan bet, kayak aing mah melekedeung. Beduh, ya anak dahar doi dulu kotok. Coba ya lah, dia doi mah dahar. Mana aja jeung ada dia mana? Ira ya nyekrek ieu. Naon salah dulu. Datang dahar, banget teh buka. Beas, panen. Sake ge murah barang jual, barang beli mah mahal. Murah semiris tak kejo barang mana jeung dulur jeung teh datang. Jangan iya asep emam. Da deh dahar doi. Da jengkol murah. Sake ngagejret. Nang mau buka sake? Enta. Nang mau sake? Nang mulung. Di. Eta jeung eta tah, meuli eta tah. Dada masang. Mana engke juga ada dia datang. Kumaha? Sanya na dia lah. Geus makin gede. Misalkan indung bae. Mak, asep lain hayang nusakeun emak. Asep lain teu hayang ngabahagiakeun emak kumaha deui itu asep teu dahar mah lapar mak. Mun asep bisa nahan lapar, asep mah kudu dahar sabulan ge mak. Ieu mah kumaha jam putih mah teu bisa disampaikeun. Ih, mama kitu pengen dahar be paci jadi kanan mbak. Di kalau kena makan bae lah. Geus atuh mama ieu. Ieu jeung adi ayo lah. Di cokotan bae bukunya sakon. Sia jeung adi daya. Dahar di bae dahar be. Uli kali tula. Bina. Ya. Dia dahar acak-acakan amat. Dia mendahar bae pengen lantuh. Dahar bae deui. Boro-boro dahar bae sapoe sakali ge sasamunian bareng dahar. Betul adalah dan acak-acakan bang kotok bae dia dahar. Saya iba yang ngeusup ayo. Ajeng nungguan di ditu di simpangan. Iya. Geura ada poe emak. Nyonya saja Bang Gio.
Ini angker itu kan ngolah suluh di dia nilai itu lombang loba laukna. Buat dai lauk na kayak kata kalau ku. Kieu butuh tak. Oh. Tadi jarang ayan bugana pugu. Angker itu telok ayan bugana. Lamun aya kumaha? Aku ngajak deh orang kerja. Iya. Oh, angka 1000. Oke. Oh. Awas jab Gasnya, ya. lu belum urang ke. Oke. Wow. Eta no, adon putih puyung. Mau ku jobok sampai gede nih. Iya, sekarang ge. Eta. Kejar deh kuat itu. Senang aja pengen Kuat yang ini. Eta anta morok lauk. Tapi Ain lebih gede mah. oh, tuh, dulu buntuna. Eta, buntuna bilang buntu buaya lauk emas. Makanya. Oh, tamu lagi hiji ke busu bu. Eta teu katang kodan tam koeng bro. Pokoknya. Hoi. Ain lebih gede mah. Mana? Di hareup saung. Oh, ulah nih biceringan. Oh, Atuh ayo gas kan. Capek amat tuh ya. Ngadem bulan itu dong. Adem amat tuh ya saung. Saung saha ya lah berdua adem. Beneran baik jumlah di saung. Lahir di bahasa, ada gula, ada semut, ada yang manis-manis, semut enggak. Wah, Allah. Dan rok lauk. Naon? Edan tambah dong buaya dulu. Wah, kelar. Mayo mari. wow. Mau ayah di mana ge? Manja di leuweung ya tempat yang sepi. Jangan apa tenang hadar. Kewenisi lah ya. Beuh, sampai aing terkaala euy. Gopade ge buahan nyo bareureum. Pokoknya mau kajual bae. Tarik yuk, Nang. woi. Genjer kita mah. Sahatanya maling lauk aing nusuk dulu baru udah karak doang kok yang dipagahan taulah pulang paling kalau pulang paling deui Apa lawan baik, ya, lawan lainnya. Ih, Bapak Deo. Lanjut lah, ini. Kurang adem. Lawan tuh, jangan lawan air mak tuh. Sini tahu abah air. Ini buka uang air, ini bawa mau air, itu bunuh, ini bunuh ya, sebelah bunuh. Buka ibu kot air. Goak deh dia. Oh, lah, buka ibu kot air itu panen lah. Maknya. Oh, Jaing keritu neleja orang jauh. lah, Keritu. amat sama air. Tidak rasanya sama air, ini ngomong itu ya. Cuman jaga mak ampun itu ulang ini lah, itu ulang jaga. Itu jelas tadi ya. Nah, oh rasanya ini mau masak tuh. Sing, siang manik balik. Nah, udah balik tuh. Anak dunia, anak balik. Atau emang si tadi. Oh, sudah keluar ya. Lah, enggak cek balik karak doang. Oi. Woi, Rok, suku aing ngait yo. Wah, tulungan ajob komet bangsat. Ampun. siapa yang sepepatahan ya Ampun, aing ngepung seor orang mana serona diajak orok lu mah. diajak orang kumaha Diajak orok Asep mah. itu di poho di pepatahan kula Diajak orok tuku kobet niku. udah anan mana ku aing sepepatahan ka pulang paling deui bae ai banan ngejebur kan itu Angkat saya guna kok. mana nu lainna Kadi itu ngejak. woi luar Sep, ayo nungguin dulu Sep.
Udah. Jadi mah kena tahu segala. Jamai papi dah tadi. Ayo, dek. Udah nggak sampai muda pukul tuh. Bang saya. Ayo, ayo. Woi, Jangan ya. Bahasan kau aing. Tentang lauk tahu aing di ala bahasan kau aing ya. Awas dah kau aing. Pelok sini pelok. woi. Nih tangkap ting. Aduh. Asu. Jaka nampanan. Tangkap. Nih. Banyak motor Aceh. Ya ini tipuan. Kedengnya. Awak kedeng. Kedeng. Masak kedeng. Nanu, na yok, nanyak anak aing. Mana yok? Asal, yok. Aing. Ya, sianya waturana tadi nujat. Naon? Maling lauk. Lauk saha? Lauk. Ustad. Awasan. Wa ana nunuhan. Namanya nunuhan. Wa namisan, awasan. Aha, ya. Jangan sia. Ngalawan dengan kolot. Aing kadir geda mawa daging atah. Jeung asakeun. Asakeun ku aing yo. Barudak yo. Banghul tinggal banghul, tunggul tinggal tunggul. Diomongan teh ngaradenge. Culi-culi ka kenceng, karak doang pepatah ulah pulang paling. Kalah malingan nu mamatahan tari geuleuh jalma. Hanam doang. Anu kolot wani guntak-gentak. Rasa taklim sakali tak kena kolot. Nyaho kolot ba ilmuna. Kumaha tara mensasar ke bagjana apa ke dewasana teh jalma. Pepatahan lain ngadenge kalah di turutkeun.